Pas rek merosotkeun calana cenah kitu tah, merosotkeun calana sukin teh gitu. Merosotkeun we calana cenah. Ditingali cenah nya ieu pamajikanna teh eueuh. Aduh, geus teu boga bako ya teh, boga bako teh kod euy. Iya rek sa kenyateun mah. Eda anu sawadu itu teh geus ieu teh geus anggeus tadi paculanna teh. Kakarek sa cai nya teh ya teh 12 Lodong, tahun. saya mah kalodong bener. Lain kamar yang bae urang teh papanggih euy. Kumaha ing saha? Jeung si Sukin, si Sukin, si Sukin. Halus sih kan mata. Urang mana Sukin teh? Ari si Sukin teh rek ngawin si Inah. Urang mana si sih? Inah? Itu geuning nu belah heueuh Eropa mah kejar pasar Eropa nama. Kadang orang keneh. Ai si Sukin kan umurna ge geus umur sabaraha geus botaneuh. Umurna ge berenang 60 tahun mah gitu. Ari si Inah tuh kakarek ge ih. Orang-orang we berenang ada 18 tahunan lah. Papanggih jeung si Udin. Si Udin teh dulurna nu rek dikawin ku si Sukin. Tah kitu. Pas rotang-rotang si Udin teh, si Sukin teh jauh kieu mah teh. Kumaha? Rugi dewek cenah 10 juta euy. Udin, Ya kumaha? ngomongin gitu teh. dulur maneh mah. Kira kita gebek si teh si Udin teh. Teh kumaha cenah memetena? Cek si Udin teh. Heh urang teh cenah kami teh ai ngolona mah cenah ngolo ka kami tohana sangka dibikeun budakna. Cek si Sukin. Oh, tapi kan cenah disogokna ge cenah dua jodoh cenah disogokna teh hayang beunangna teh. Kupeteuy. Kupeteuy. Heeh. Apek teh pas pisan kitu jadi we cenah kawin. Cenah cek Sukin kan cenah. Rugi cenah urang. Kakaran cek kakarek oge cenah di kamar cenah kitu. Di kamar. Itu si eta teh si Sukin teh. Pas pisan rek merosotkeun calana cenah kitu tah, merosotkeun calana Sukin teh kitu. Merosotkeun we calana. Ditingali cenah nya ieu pamajikanna teh eueuh cenah kitu. Nya ka mana pamajikan? Eueuh cenah kitu. Si eta teh cenah. Pas pisan eta teh tingali cenah cek Mang Udin teh. Eta cenah nya ka mana? Cek Mang Udin teh kitu. Jadi ngomong teh kitu geuning cempreng. Si Udin mah. Abus ka kolong cenah kitu. Pas pisan tingali teh cenah kieu ditingali kitu. Kikituan cenah teh ka urang cenah kikituan. Ngapos cenah ka kolong cenah kitu ditingali teh. Sieuneun ku urang cenah si Udin. Kayak tuan anak. Aduh. Rugi cenah geus 10 juta. Tidak paten peuteui eta teh gugurawilan teh ngalaan peuteui teh eta manehna kitu nya. Ketika 20 tangkal kesorangan di kitu teh cenah. Rugi 10 juta lagi. Macet urang nya lebok ke bikin ka urang nya.